Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dat Allah nu wajib disembah jumeneng kalawan datna. Hartina wujudna teu butuh kanu ngawujudkeun jumeneng kalawan datna teh Kang. Lain berdiri sendiri tina eueuh jelek ngayakeun sorangan lain gitu akang. Wujudna Allah teu butuh kanu ngawujudkeun. Da Allah mah teu pernah eueuh. Jadi teu butuh kanu ngawujudkeun. Da ajali wujudna Allah mah. Hartina ajali perkara anu ayana teu eueuh heula eta ngaran ajali. Lalu disebut zaman lain zaman ajali mah. Sok aya sia eta mah ti zaman ajalina sok anu kitu gini kan ngobrol. Salah lain zaman ajali mah eueuh zaman di ajali mah. Ajali mah lain zaman. Itu tapi hukum keur hiji perkara nu ayana teu eueuh heula hukumna ajali eta. Tah kitu akang. Mal disebut ajali mun ayana eueuh heula mah sakumaha lilana ge ayana. Tah kitu mata sakur ajali abadi ngan teu sakur abadi ajali da surga jeung neraka eueuh tungtungna tapi teu ajali bang da aya mimitina can dijieun ku Allah can aya neraka teh jeung surga eta teu ajali ngan abadi ari Allah mah nya ajalinya abadi ari urang mah teu ajali teu abadi urang mah bareto eueuh heula engke gerek eueuh tah kitu Kang.